Yang lain eta mana dipecatna ku mandorna atau langsung ku Mang Uhina? Mun dipecatna ku Mang Uhin urang mah teu percaya euy. Mang Uhin mah masing pagawena salah getara nepi ka dipecat. Ku mandor, Nya. Imron. Hmm. Apa tuh si Imron ha? Eta Apalah budak tuh? Mang Dono. Jadi awalna aing teh ka si Imron ngajak moekeun ke si da baseuh. Nah, tas aing ngomong kitu teh aing tuluy dipecat. Cek aing teh kunaon Imron aing dipecat teu puga-pugu goblok aya salah naon aing ca aing teh. Nya. Terus cek si Imron teh cenah sia manet geus ngajak teu balik ka urang cenah sia geus teu pantes gawe di dieu. Terus aing teh belema udah bingung tuh dah. Terus si Imron teh ngomong deui cenah ieu eta moekeun keusik teh bahasa Indona eta menggelapkan keusik euy. Aing bingung teu ngarti dah. Dengekeun ya. Jadi kieu. Maksud maneh kan moekeun teh moe. Mungkin si itu mah nangkepna moekeun teh tina kata dasar poek. Aslina aing macan ngarti keneh wae.